Bang. Ya mas. Ada bakso bang? Ada. Satu porsi berapa bang? Satu porsinya? Iya. 80.000 aja. Ini satu lagi. Aja. Wih, si Mang tukang kredit dagang bakso ya mah? Mau apa lagi masalah pemajikan teh pasti nganyung. Mau tuh? Ya memang nggak sana. Loba ya tinggal itu. Wih, Tuh. wih, mantap. Sok buru. Sayurana ya mah. Seur kene. Oh, ayo cengek na. Cengek seur tuh sama tuh. Sama loba. Kecap, saus ta. Toge nak. Tuh, nyampak tuh toge. Sawina ya. Loba aya kene tuh. Wih, Ayo mie. Mina. Mi loba. Wih, Gua tuh sabarna mah meuli mah ya. Entah naik nanya hukum. Nanya hongkol ya. Ada dakan sing payunya. Nah, cek aja mah balik. Yuk, assalamualaikum. Si Jumur. Ayo yang. Besti, nu sarua teh siga salaki abi. Ai gawe nya ka pamajikan tah cenah kudu sagala ditutup, ora teh cenah kudu katutup cenah. Ai manehanana tinggalina media sosial, hayu we ninggalian bujur. Ai mah aneh eta salaki kieu kira-kira na kudu kumahakeun besti ya. Rudet aing mah da, gua tadi kan grape na lagi. Ai sakalina muka HP teh we ninggalian bujur. Ya enak tuh masakan bunda ya. Enak. Enak. Atuh lamun enak bunda muka ieu nya muka warung nasi. Nya. Ulah. Nah, ulah. Ulah apa penting ulahnya? Ih, pan masakan bunda enak ya. Ami batur arapaleun ya masakan bunda teh enak, ami batur teh ngasaan. Ulah apa penting? Ayo mah. Entos ulah karunya aya mah kabona bisa capek entos ulah. Cicing. So sweet ayahnya karunya ka bunda. Karunya. Sok atuh seefkeun enak mah ya. Aduh, aing nasa nyeri awak kieu nyeri punuk di sagala. Nya cek dokter oge kamari kumaha aya teh ulah sok minuman we susu. Jadi we tah ieu kolesterol naik nyeri punuk tah. Oh, tuh ke mah mau nginum susu ke mah. Reka galai we hungkul. galai. Pamajikan teh dibere duit 100.000 menit teu mah sabulan-bulan acan. Teuing kumaha ngurus duit. Nah, ini aneh. Amit teu bisa ngurus duit acan. Nu aneh mah lain bunda, nu aneh mah ayah. Teu hidang bere duit 100.000 kudu mah sabulan. Tingali beubeulian ayeuna jiga naon. Aing mah salah kita ya. Dahar hayang we jungunan. Aing mere duit kan 100.000. Cageun teu teh cageun teu. Yuhan aing mah. Minta duit yang beli udut. Orang yang jauh meuli udut tuh kukarari. Aing mah bobogohan jeung berandong ayeuna mah. Mana naon itu urang duaan kieu. Wah, ih, kun we da si ayah mah moana naon malah apaleun. Sok sarayeuh nih. Wah, aing mah. Bukan ngora ayeuna mah. Ya beneran kata teh sayang teh. Aduh, iya banget kadinya. Nah, ya mah bau anak ya. Bau si ayah. Naon sih ya? Ente bohong. Berunang borondong tadi naon? Acting tadi mah ya, acting. Acting sih ha? Acting ya. Kumaha ya maksudnya ya? Hah? Ini mana ini? Apa lagi? Ya, berondong abi kamu. Bronong. Ayo balik ayo. Ayo atuh. Ayo. Parunten. Punten. Parunten. Itu ditawaran. Parunten. Mangga tehnya. Ieu mau nawaran? Awas ya mun urang boga milik engke ngaliwat mau ditawaran ya mun nya. Awas ya pokona mah tah sia. Yang daging. Jeung daging tah. Urang mah nya salama kawin 10 tahun nya can pernah ngabentak pamajikan sekali we can pernah ngabentak pamajikan urang. Ih, aing di dulu tuh lempang teh amit-amit Batu teka tinggal. kata sapu kana beungeut. Aing mah ningait. Teka tinggali atuh. Cik dulu lempang teh hapan meureun boga mata. Ya sawa atuh diulang dulu. Hai. Ini teh Dago
heula. Jagoan, gandeng pamajikan teh geragenan. Iya, aing mah teu cara bobogohan ketika gandeng. Kawin meninggalkeun wae. Mun ogohan pisan atuh. Aing jagoan si mah dibere nyengkres ya atuh jagoan mah. Hah? Mau dibere nyengkres. Mau dibere nyengkres? Heeh. Aing hayu atuh lah. Assalamualaikum. Alhamdulillah ya nyampe oge ami. Mohon. Alhamdulillah teh. Ieu teh di Cineamnya. Oh, Cineam. Alhamdulillah teh sadugi amengnya silaturahmi ya kan ya. silaturahmi. Hayang silaturahmi alhamdulillah. Geningan. Jadi teteangan di Manoj Jaya di Ima di Kacineam sih ya. Dia bayar hutang guru mana? Apa tuh era kernamu? Guru bayar hutang. Era kernamu? Ulin bisa bayar hutang di hese. Buru. Ngerakeun Ya ngerek mah payang deui buru. Ini Tahun 2000 geus ieu kabeh. Hutang dia ngaban. Terus balik heula. Nuhun. Ari ongkos satu engke kumaha mulang? Oh. Ah, engke namut ongkosnya. What? Namut teh 20 engke gentosannya. Nya Aya 20 mah. mohon punten namut teh lah. Da kumaha? Nya tuh dah aduh, ieu ongkosku tukang kredit nembe. Aya mah bisa balikeun. Aduh, mohon. Hapunten pisan ya kalah ngarepotkeun namun teh. Lumayan ini nya Alhamdulillah jebar dipasien oleh-oleh. Oleh-oleh lah aya naon ya. Mohon hatur nuhun ya. Mohon. Aduh, nuhun pisan. Soalnya enggak gerak arwi. Mohon. Alhamdulillah hidup alamin. Iya ya, sina. Menang duit. Cepengan aja sana. Menang oleh-oleh nih. Ai. Naon eta yang burung aya? Naon eta? Naon ieu mah? Angcun jabar abe nage geus geuleuh iya katipu. Mau aya iya. Arek mere kejutan na kasih bunda. Ih, cincin abuskeun kana jero salak. Pan kete di pura ku si bunda engke teh kageteun atohon. Wih aya. Bunda. Naon sorry. Gerak mam ieu. Sok gerak. Aduh mere salak. Ih aing. Bunda. Naon tuh? Hah? Naon? Tadi saya pun salakna. Kitu kunaon? Kayak ya? Bisa pun. Ayah teh mere kejutan aya cincinan na jero salak teh. Ah, tuh kumaha ieu? Bismillahirrahmanirrahim. Lamun awe ngambek dibere duit oge cicing. Lamun lalaki nu ngambek dibere naon ami cicing? Ma, Repe aku batur. ma, Repe era. ma, Repe era. motor. Yang motor ayo teh. Mana tuh sugan teh eta? Oh, kana eta wae da. Besti, lamun awe ngambek dibere duit cicing. Lamun lalaki ngambek dibere naon cing ami cicing? Meh, Repe gading, era aku batur tuh. meh, Repe era. meh. Ih, repe. Aing ha. Menta udud ieu geus ngopi can udud. Sugan teh menta eta. Aing kana eta wae ha. Menta. Bunga aing mah boga duit ah. Kuna atuh ulang-ulang wae. Hayang leutik bunda teh ya, hayang dia tinggal ya awak bunda bisa gede buntelan hitut. Hayang diet. Oh. Ayah mah boga solusina. Kumaha ya? Ieu ngamam ieu nanti soto jeung ieu sangu. Terus Ngamam nanti dipisahkeun. pisahkeun mangkok. Heeh, soto nanti di Bandung, tah sanguna di Tasik. Tapi bunda bakal leutik. Bakal jangker. Lamun siri ka aing turutan, lamun ngewa ka aing jauhan, lamun sok ngomongkeun aing mangga sing wareg sugana kamarkaan. Betul ya. Hepe bunda ulah betul-betul hayu nyengkel aing mah yuk.